Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisuna anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dengat ayana urang neraskeun deui hanca dongeng Rusia Eulis Marlina bagian ke-7. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Edas aya-aya we gogoda teh. Abong kena awak keur tiis isuk sakadar menang duit pangaji 75. Aya rada meuesan ngasol sapatu teu dibayar ayeuna ngadon di anjuk. Hi si kasebelan aya-aya wae piomongeun teh. Teu kacaturkeun di jalana harita kindi tisa entasna ngasol sapatu bapana Rohendi teh manehna tuluy mulang. Ari AA tadi balik henteu tanya sukai sih kasalakina anu kakara datang balik ngan teu kungsi unggah ka imah kulantaran eueuh koncina mundek indit-inditan heug PHP-keun ka tatangga anu deukeut walar kindi bari ngampihkeun tanggungan sol. Har kapan eta ge di PHP-keun ka Binda AA na we meureun anu teu nanyakeun eta ge kungsi nanyakeun ngan Bindana eueuh cenah mah keur balanya ka pasar ditunggu-tunggu lilana keur jeung deui batan ngajajantul mah leos deui we indit ngedar ari esi natas ti mana atuh nyata puguh ngalangok tante Karsina di opname di rumah sakit situ saeur ular sukai sih bari ngabalieur tuluy asup deui ka kamar maratkeun buuk di sisiran. Kindi mah sanggeus nanya kitu teh teu kungsi cumarita itu ieu deui ngan geek wae diuk dina kursi bari narik napas awak asa lalungse bubuhan ti isuk jedur nepi kadek wanci asar kakara balik ari katambah-tambah nah naina teh kulantaran can manggih pisan kadaharan sakadar manggih cai kopi segelas jeung odading kitu ge isuk keneh. Cek pamajikanana norojol deui ti kamar kaluar nyamperkeun ka salakina anu keur diuk ngabaheuhai dina kursi. Mana ka dieu urang meuli beas can nyangu pisan kulantaran eueuh beas siki-siki acan nunggu lilana keur biasana mah pukul 1 geus kurunyung balik. Sukai sih nyamperkeun ka salakina teh can di baju bener sakadar kakara make rok rangkap anu jangkungna saluhureun tuurna meh pingping ka tembong sapotong kalawan make kutang BH. Buru-buru atuh sukai sih nyaritana kitu teh bari ngendek-ngendek tuur salakina bari pingpingna nu katingali ngagelempong bodas teh make jeung diantelkeun kana tuur. Tuh nya anggur api-api peupeureuman ieu mana atuh celetot sukai sih nyiwit kana bitis salakina anu keur peupeureuman. Atuh ti esi wae heula sapoe ieu mah talangan heula lain tas usaha ceuk kindi nyaritana kitu teh banyol. Komo we tas usaha mah ulah kaelehkeun teuing ku lalaki. Gampang ieu awewe mah usahana ge sakadar ngicipkeun panon anu matak ti karelep. Heueuh syukur we atuh. Jong atuh ka ditu gara balanya hayang ngasaan ladang usaha awewe ceuk kindi bari seuri leutik sukai sih dikitukeun anu cara banyol teh beungeutna rada bareureum siga nu nya rumasa tas usaha memang nya eta ge keur sukai sih tas usaha sok sanajan manehna teh keur kakandungan anu kurang leuwih geus 5 bulan ngan teu katara sotenan dumeh awakna montok kalawan make rok wae ngan usaha keur sukai sih mah lain digawe atawa dagang tapi dagangna teh dagang buyar di Cipayung jeung ngaran Rohendi. Buru-buru bisi kaburu burit tah kaditu balikeun gancangan geus perih beuteung kindi bari ngusiwel ngodog pesak calanana anu tukang geus kitu golosor nyerenkeun duit ka pamajikanana 75 perak ladang usaha sapoe jeput. Sing kira-kira atuh mere duit keur balanya ngan sakieu mahi kana naon beas ge saleter geus 40 kurang hiji encan keur sameleun jeung suluh mangkaning jeung geus teu boga minyak tanah sakecelak-kecelak acan teh sukai sih bari baod. Ari esi jejehkeun wae atuh sakitu ge dahar mah jeung uyah eueuh teuing deungeunna mah sasari ge ari keur haneuteun mah sok aya 150 tampolana 200
nyerenkeun duit teh wayah nawe lainnya mikeun atawa salingkuh eta ge hadena we indit deui ngeder nya aya nu nitah ngomean tarumpah sabelah mun teu kitu mah komo lapur pisan teu kitu peek atuh ngorehan keur sameuleun mah sugan boga pangaji 10 perak mah bet kawas nu lieur nya lalaki teh nah ari esih boga duit di mana ari lain dibere kudu jadi salaki mah cing pikir ku sorangan boga mah moalnya meredih kanu jadi salaki prak we nyangu ti tadi ge malawur geus perih beteung tembal sukae sih bari ngajangket asup ka kamar geek diuk dina luhur kasur bari jamotrot duit mah harita ge teu kungsi dirawatan cul wae sina ngabarak di handap kulantaran basa ngajangket teh dibarengan leungeun sukae sih anu kenca dipake ngepeskeun duit dina luhur meja ningali peta nu jadi pamajikanana kitu teh keur kini mah teu kungsi nembal deui sakadar panon ngareret ka pamajikanana anu ngajengket asup ka kamar alah cekin di dina hatena berisi duit anu ngabarak di handap teh dicokotan deui sok ditunda dina kasur gigireun pamajikanana anu kerja motrot teu wudu adat sukai sih goreng na teh duit anu disimpen ku salakina gigireunna teh lain ditarima anggur karawak wae diriresak nepi ka rajetna geus kitu lung dibalangkeun ti kamar ka tengah imah be dasna sukai sih cekin di nyeritana kitu teh bari ngalieu ka tukang eueuh gunana kaya kieu mah gablag salaki ge barang mimiti we uah ae blok-blokanana teh ayeuna mah menika kerehet naker mere keur balanja mahikeun kana belel komo keur hakaneun batur cacakan keur ngeusian kadutna menika kad keked sukae sih ngajengkat deui goprak kaca euteung dibabetkeun nepi ka remekna awahingku nafsu kanu jadi salaki mupeus keuyang kana euteung dumeh dibere keur balanja ceuk pikirna taya kamahian ya sih cekindi awakna murilit ka tukang dina palebah lawang kamar nanaon atuh anu dipake ngembohan moal hade nyokel mata ieu mah ditinggalikeun anak meuni eueuh pisan tinimbangan kanu jadi salaki teh sagala kudu aya sagala kudu loba bae kumaha ieu mah di mana salaki nyarenkeun duit rada gede alangah elengeh suka seuri bear budi ari kurang sok komo henteu pisan diserenan meuni judad jaded bangkena bangkenu memang dek naon deui tembal sukae sih bari panon ngadila ka salakina anu keur ngajanteng di lawang kamar keur pacental-cental kitu di luar kadenge aya sorat Tionghoa nyebutkeun punten pontan fontan ace atuh jep wae anu keur pacental-cental teh jarempe kindi ngojengkang ka hareup mukakeun panto saatona aya akang ceuk babah bari tengah-tengah ti luar ka jero imah aya dek naon kitu babah kindi malik nanya ka babah bari pikirna ngarasa kaget ku ayana babah nanyakeun pamajikanana itu kumahanya si Acel teh nyokot pibajuan ka saya acan bayal kene tiap saya latang kalieu isukang latang leuy omong isukan acan boga kene hayah lamun kieu mah sayana jadi logi molong si Aceh ente bayal mah itu si Aceh teh pamajikan si Akang nya pamajikan kuring ari kitu kumaha ceuk kindi bari mencerong banget babah anu katingalina mani bareureum lain kumaha lamun pamajikan si Akang mah kulo we si Akang mayalang utang si Acehna lantaran si Akang silikina si Aceh jadi kulo we dipang mayalkeun babah malik epek ka kindi anu teu nyaho itu ieuna tas kindi nyarita kitu pamajikanana norojol ti kamar nyamperkeun ka babah teh anu keur pacental-cental omongan babah lain saya moal mayar ngan tacan aya wayahna wae sabar sugan isuk atawa pageto boga ari geus aya mah tangtu dibikeun da moalnya iya saya oge geus meleang sabal lagi-lagi isukang omon mah we lamun aya ge dibikeung tapi buktina mah hanya omonan kulo boga pikilang we Aceh nyoko walang geus lila pisang acan bayal kene hayaw
lasal awewe olang kampun, lasal awewe olang kampun mah celewo loba omona salwana we jeung silikina tebogan la pisang. Lamun nyokok walang nama babaliung omona minta tolon babah gobagel, tapi buci nama si Aceh kala omonan lamun kitu mah olang jaha babah mimiti banget namani asak ngerasa kehel dume sukai sih geus heubeulna karanan nganjuk pibajueun can mayar sapeser-peser acan. Heueuh babah, ari acan aya naon anu deuk dibikeun ku saya moal hade nyokel mata cek sukai sih. Lain saya latang kali elek nyokel mata Aceh, saya mah lek nyoko leuwih pibajueun tembah babah negdreg teu meunang di eueuh-eueuh kudu bae sukai sih mayar hutangna. Ieu babah, sukai sih nyerowol bari ngenyang leungeun salakina anu keur ngajanteng teh sina mundur. Dek aya tinimbangan kakuring atawa moal? Kulieng ge lain awet tinimang, tapi si Aceh nawe teu bogaon ela pisang. Timbal babah ngeukehan yen sukai sih tetep kudu mayar wae. Kindi mah dina waktu pamajikanana parearea omongan jeung babah teh teu daek pipiluan. Anggur ge wae diuk dina balik panto tukangeun pamajikanana anu keur noroweco nyarekan babah. Geus kitu sukai sih nembal deui. Sugan cucungik babah gebleg kawas nuweur naker, sugan kudu dibanting ku ieu gerak babatokna teh cuk sukai sih kana rancatan. Hiuk peletak ditakulkeun kana sirah babah. Eukeur mah sirah babah rada bolenang tengahna dikatrok ku rancatan manehna denge ngeletrakna teh. Sanggeus babah dikatrok ku rancatan manehna pok deui nyarita kieu bari luncat ka tukang. Aya henteu kalasa dipikirna ku sukai sih ku ayana babah nyebutkeun teu karasa bari bibirna rada jebieu teh asa diheureuyan teu antap warah deui. Hiuk wae rancatan dihembatkeun anu maksudna deuk dipake ngababuk sirah babah, tapi eta babah teh dikat sirahna ngelok kulantaran bisa kana ulin kuntau. Saya cek babah sanggeus sirahna ngelok jeleng luncat bari leungeun duanana ngacung kaluhur atuh rob wae tetanggana ngadareugdeug nempokeun sukai sih keur tarung jeung babah diburuan. Abahing ku nafsu sukai sih nyieun siasat sirahna ngelok ka handap jeleng babah luncat waktu sukuna ngangkang disabara ku rancatan. Aduh bletak wae bincurangna kabeunangan nepi ka eta babah ngedeprek geus kitu dikarecek awak jeung sirahna dibabukan nepi ka eta babah keleuweungan teu beda ti hayam katutu. Geus kitu mah gancang ku salah saurang tetanggana anu deukeut sukai sih dihalangan kulantaran ningali babah sirahna getihan taksiran tapak paku cacang kades salang. Atos nyi atos hawatos cek hiji lalaki bari nyurung-nyurung awak sukai sih sina asup deui ka imahna. Kitu ge meh mehan teu bisa unggah ka imah kulantaran ningali nafsuna sukai sih anu sakitu poharana. Cacakan di jiwa awewe panon tetep mencerong ka babah anu keur pada ngariung-riung bari ambekan maninga hegap beungeutna genep. Ku kitu teh mah pantes deuk nafsu gede ge eukeur mah aya kakeuheul ti tadi kanu jadi salakina kabeneran datang babah atuh antukna mah nafsuna teh tamplok kabeh ka babah. Sakitu ge keur kindi mah beunang disebutkeun aya untungna anu jadi pamajikanana malik nafsu ka babah mun teu kitu bahkan tangtu tarung jeung manehna. Sedengkeun pangawakan kindi teh sakitu rangkebongna jaba meuni campieulna keur sigana direngkas ku pamajikana sakali ge piraku teung nyangkorah. Batan kitu boga panyakit eungap meureun teu ambekanana ge Senin Kamis. Kunaon ieu teh pasalna Nyi Esi? Cek hiji lalaki tetanggana anu nyered-nyered awakna sukai sih. Eta cucungik babah gejul nagih manita aya pisan hampurana teu meunang dieuweuh-euweuh tah si cina loleng teh. Ular sukai sih bari panon mencerong ka babah anu ngencis balik. Ari jangkin di kumaha atuh ku ayana pamajikan kitu teh anggur ngahenen wae di juru lain heug pisah atawa teu kitu gancang bebeja kanu araya. Untung sakitu ge pamajikan urang bisa ngahindarkeun bahaya. Coba lamun seug apes
tungtung ramona babah kena kana beteng Nyi Esi anu sakitu keur kakandungan piraku teu amblas mah kana beteng. Ulah lalawora babah kitu mah palinter kuntawna ceuk tatanggana bari ngareret ka Kindi. Abdi mah teu terang mang persoalanna ge mangsa bodoh awewe wae eta mah. Ular Kindi bari ngalius dibarengan ku ambekan ngahegak da puguh penyakit eungapna karasa deui teu kahop manggih kapusing atawa kareuwas. Moal nyaho persoalanna mang mun sakitu patut mah sigana pamajikan modar ge paduli we meureun da eta gayana gaya keuyeub apu kalah ka mata wae gular-gilar dina kongkolak cekong badis neulelorongkong usik yeh guprak rancatan dibalangkeun ka dapur ku Sukaesih bari asup ka kamar. Kindi mah borora hayang nembal anggur ku siwal kana tempat wadah bako deuk nyieun rokok. Tatanggana mah harita ge sanggeus Sukaesih asup ka kamar ngaleos balik ka imahna masing-masing. Dasar manusia sial teu gablog pucus pisan sigana awewe aya nu deuk modaran ge ngejedog we meureun. Lapetok teu beda ti jalma pehong kalah ka siki mata gular-gilar segede jengkol kitu rupa kulit beungeut siga dakocan lestreng teu beda ti lutung kucap kiceup siga nu deuk sahoseun modar kojor ayeuna puguh deui atuh. Sukaesih ku kulutus sorangan di kamar domeh ningali Kindi anggur ngagoler dina balik panto. Ari kahayangna Sukaesih mah gancang gesat-gesut ikhtiar deui pikeun nyumponan kaperluan rumah tanggana. Kindi di Sukaesih nyalukan ngaran salakina ti lawang kamar. Lucunya anggur ngarengkol kitu siga deuk modar. Deuk naon atuh ari Esi? Tanya Kindi bari nyaritana campielna keur siga nu hoream ngomong. Nah deuk merongkol gawe teh moal neangan hakaneun. Kamana atuh neangan teh Esi? Bongana we aya duit ngadon di rejet. Kawas nu loba wae lalampahan teh. Walar Kindi korejat hudang deui kitu ge meuni siga nu tareunangeun naker. Nya da beunang ku cicingnya kamana wae atuh da hirup teh boga akal. Ulah kaelehkeun teuing ku sireum. Wah lapur hirup campual campiol kitu mah geus matak langlayeseun komo geus katambahan ku anak mah. Najan baraka ditu baraka dieu ge ari teu aya milik mah dah dikumaha atuh sih. Manasina usaha lalaki teh samodel batur dagang dahareun atawa barabadan anu sapopoe dipikabutuh ku jelema panyaho sorangan usaha kanu kieu mah tada unggal poe tada unggal jalma anu ngomean sepatu atawa sendal geuning najan nu dagang dahareun ge aya payu aya henteu komo urang bari jeung tahapan hirup leutik. Matak naon cara batur neangan deui pakasaban ari nyaho mah usaha kanu kitu hese ngalana. Heug cara batur kuli di pabrik atawa teu kitu biur ngadon usaha ka Jakarta kamana kamendi da dunya teh can ngariwet. Sanggeus dikitukeun kudu jadi pamajikan mah jep wae Kindi teu ngawalar deui anggur ngahulang bari nangkep tuur. Anu ceuk pikirna najan hantem norowe coget aya gunana kuriak matak jadi nungtun Raja Wisuna. Tidinya mah jung wae Kindi nangtung berai mukakeun panto hareup ngadon diuk hareupeun imahna nyingkahan anu ngeceblok. Nah atuh nasib hirup teh nepi ka kieuna boga pamajikan kanu ti heula kitu anu ayeuna taya bedana. Keun bae di mana budak anu dikandung geus lahir mah deuk lunta we kanu jauh ceuk geurentes hate Kindi anu satuluyna teh santas ngalamun kitu gejelig turun ti imah bari ngaleos deuk ngabangbrangkeun ka pusing najan awak karasa teu ngareunah ge maksakeun maneh. Haturan jang Kindi meuni heubel ti heubel kakara ngelol deui ka mana wae. Cager ceuk hiji awewe nu boga warung sangu. Aya wae Bi langka ka dieu sotenan sanes ku goreng hate mung nya kitu teh wae ibi ge langkung uninga ari hirup usaha nu alit mah sok meakeun waktos indit poe keneh datang magrib teh sanes ku guyon. Walar Kindi nyaritana kitu teh bari ngajanteng di lawang leungeun muntang kana tihang panto siga nu ngahalangan batur deuk ngaliwat.
Ih, atuh usaha indit poe datang magrib mah alus kasebut getol usaha sabatae numpukna cuk nu boga warung sangu ngudag ceritaan kindi barina kitu teh leungeun nu katuhu dipake ngakeul sangu dina dulang kalapa anu kenca dipake ngageberan nya sakinten upami kitu mah capege teu panasaran narajang diri abdi mah batiripun hawe nu aya walar kindi bari gek diuk gigireun nu boga warung sangu anu keur ngakeul dek dahar jang kindi moal bi walar kindi mani siga nu hoream neng balanana oge nakunaon atuh jang kindi teh mani siga nu boga kanyeri ditanya kitu teh sirah kindi melenguk tungkul bangun nu bingung geus kitu pok nyarita kieu nya eta puguh bi abdi teh keur manggih karudat hate mana awak teu ngareunah tos aya panginten opat dinten mah abong kena hirup abdi jalma nu sangsara tadina bari teu gaduh turus pisan sigana teh bujang-bujang nu sanes cacak nu jadi awewe ge menita aya pisan pangajena kanu jadi salaki teh da upami teu rasker kakandungan mah sawios lelengohan deui we najan dara balangsak bari teu manggih daharna ge teu panasaran batan rumah tangga rudat sereng rudat wae mah rekutan nyisukai sikeun kakandungan teka ciri-ciri geus sababaraha bulan teka ciri-ciri geus sabaraha bulan tanya nu boga warung sangu duka atuh bi aya we rupina 8 sasih mah panginten mung teu katawi sotenan kumargi kumontok nu mawi tos aya sasasih mah bi awewe teh gawena ngan hayang amuk-amukan teu kaop kirang resiko dereng ngambek komo ayeuna mayunan bade lebaran anu waktosna kantun sababaraha dinten deui tos moal salah kana peperidihna teh sedengkeun usahana kieu katambih-tambih rajeun ngiring barang gawe di toko purah bunta bantu anu dibere keur bako aya saminggu 1000 aya 700 ayeuna mah lapur sigana mah moal bisa diancokeun keur tumiseun duka perwatak nu dikandung duka nasib abdi wae anu awon ceuk kindi nyaritana make jeung rada ngalimba ras ingat ka urut pamajikanana anu ti heula taya bedana adatna teh sarua pisan jeung Sukaesi kutan ceuk nu boga warung bari narik napas ari sanyana mah jang kindi ceuk pikiran ibi mah lain ku perwatakan anu dikandung-kandung teuing geus jadi adat Nyi Esi tiba heula kitu wae jeung nu ti heula ge mun kitu teh mah abong kena aya paribasa adat kakurung ku iga ayeuna sapro kajang kindi beunang disebutkeun awet da anu ti heula-heula mah paling kuat sasemet 5 genap bulan geus diserahkeun deui nya kitu kanggo abdi ge duka teuing kaya kieu mah mun deuk disabaran wae heula nepi ka lahirna budak kitu ge upami kiat nahana kasabaran upami teu kiat-kiat teuing mah sawios budak keur dikandung keneh deuk lunta we kanu jauh da tiba heula ge kanggo hirup abdi teh geus tuman nu gelis geus kitu jap kindi jempe meunang sajongjongan anggur ngahulang cimata ngeyembang keur kitu kurunyung pamajikanana nyusul kalawan teu aya pisan dingding kelirna ujug-ujug gantawang wae nyarekan kieu eleuh eta manusa meuni rawas-rawas ngadon nongkrong kitu wae meureun nya saumurna ge ari hareupeun awewe siga nu heueuh lentah-lenteh rungkak ringkuk nonggong ti pamajikan ngehekak cacaleuhakan barang tuang nyalira dasar lalaki jamur awul keur kitu leleged siga rorongkong hirup teh teu gableg pisan pucus teu beda ti galandangan hirupna teh kitu kekecapanana Sukaesi anu teu kungsi dipikir panjang teu ngareret aya heuteuna jelema sejen nyarita dapun ngangah teh sanyana saha nu barang dahar mun tanyakeun ka ibi ular kindi bari ngalieu jeung nyana nyai jang kindi mah teu dahar ditawaran ge sama sakali teu daekeun ti tadi ge ngan sakadar ngobrol wungkul nu boga warung sangu pipilueun nyarita beungeutna rada bangkeun siga nu ngarasa mangcuakeun kana kekecapan anak Sukaesi kade dinok
tong sok dibereting wani unjak anjuk tah si tegablek pucus teh cek Sukesih bari ngaleos panona mani ngadilak. Cing atuh jangkin di ulah pehem teuing ku pamajikan teh lamun mang boga pamajikan carana kitu malawur nampe kaulakan ditotogeun nya ongkohan mang mah kajian hareupeun salakina teresep ningali Sukesih teh jeung tatangga tarapati akur katambah-tambah sok ngabaruntakeun rumah tangga batur. Cek hiji lalaki pipiluan nyarita bari gek diuk dina bangku anu maksudna taya liandek ngadon ngopi. Waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.